Anjir, aing setelah bertahun-tahun lu udah gelado kaditu kadi, alhamdulillah ayeuna aing menang pagawean. Nya seru aing ge setelah bertahun-tahun digawenya euy. Gawe anu teu pararuguh. Alhamdulillah ayeuna orang bisa jadi security perumahan euy di imahna Bidan Irma. Syukurlah. Selain gawean aing mah jodoh ge geus meunang. Setelah selama ini aing selalu disakiti oleh awewe Indonesia, akhirnya ayeuna orang bisa menangkeun ieu bule euy. Aslina aing mah wani diriungkeun. Teu nyangka eta ge da. Cik urang mah manehnya kudu mikir dua kali lah neangan jodoh manu deukeut we heula. Indonesia teh luas euy. Ish, Ned. Dengekeun. Jodoh mah sanu apal. Mun ditakdirkeun jodohna jeung orang London atau orang Tidore nya geus meureun. Masalah jodoh mah aing teu paduli eka nu kumaha-kumaha wae ge. Kan ini ge bae urang mah asal beunghar we. Terus anu umurna sakedeung deui. Tapi nah euy eta maneh bisa meunangkeun bule. Sedangkan maneh unggal PDKT jeung orang Indo nya ngan dadas we pagawean teh. Kumaha tah? Jadi kieu Ned aing mimiti panggih jeung si bule eta teh besar di Waterboom. Aing mimiti naksir tina keseksianna anjing eta perawakanna ge euy. Bujurna gede. Pokoknya nusok nelesi montok mah geus kabayang we jeroan awakna teh. Eli Sugigi, Aura Kasih, Cupita Gobas, pokoknya eleh ku si bule eta mah. Aing sebenarnya teu paduli ari masalah seksi-seksi namanya nu dipanasaran ke namanya eta. Kenapa elu bisa gitu jadian jeung si tangkurak bule eta euy? Teu bisa dibejaan. Eta mah rahasianya. Mun maneh ku urang dibejaan tentang skill-skill untuk mendapatkan seorang bule nya. Terus ku sia dipraktekeun. Engke bisa-bisa gitu. Nikung we kabogo aing sia teh. Rahasia eta mah. Rahasia dia dan aku. Oh alah aing geus boga kan aing mah penasaran we atuh. Nya soalna nu bobogohan jeung bule teh jarang. Terus aing ge penasaran dina masalah komunikasi euy eta sia sabangsani ngobrol jeung cetan. Make bahasa naon sia cik? Sepan eta teh meureunnan kumaha? Oh, peda aing teu bisa bahasa Inggris gitu. Nya, gara-gara terus kumaha cara ngobrolna? Hayang apal we sia malah. Nya biasa we atuh lah pake bahasa Inggris da soalna si itu teu ngarti pisan bahasa Indo euy, bahasa Inggris we biasa. Aing ge harita sebenarnya pernah bobogohan jeung bule tapi putus geura euy. Gara-gara naon cik putusna euy? Gara-gara lambat ngabales chat. Tudara ripuh geura euy manehna ngechat ku aing ditranslate, urang deui ngabales ditranslate deui ripuh geura lila jadina. Sia pasti apal meureun lah si Jennifer eta nu pindahan ti Amrik keturunan Meksiko kono nu ka dieu teh. Oh, nya pantes harita sia nya snap. Ari sugan orang bule mah terangannya nyeri cenah. Kitu lain. Sabar we nya Ned, sabar. Diputuskeun gara-gara lambat ngabales chat ngerakeun. Nya anjing eta bule. Malahan eta bule mah leuwih geulis. Ti bule aing ih sia mah. Belegugnya aing banget anjing. Nya matakna aing ge tadi nanya ka sia. Kumaha tips-tipsna bobogohan jeung bule? Nya bisi weng ke aing menangkeun di bule nu anyar. Cetan da. Oh, jadi sia hayang tere ngabales cetan gitu ya. Carana kan aing tuh bisa bahasa Inggris ya. Mah nya unggal chat kudu ditranslate heula pan lila meureunnan. Kumaha geura ih? Ya, net tenang ayeuna mah geus aya aplikasi kamus anu ngaranna Udiktionary. Dina Udiktionary teh aya 2 fitur unggulan. Fitur nu kahiji ngaranna Magic Translate. Naon eta Magic Translate jeung kumaha cara makena? Pokona lamun aplikasi Udiktionary geus terinstall di HP maneh ke dina layar HP maneh teh di sisina bakal aya tanda jiga kieu tah. Terus kumaha kelanjutannya? Pokona mun aya nu ngechat nya orang bule, maneh tinggal klik ieu tah geserkeun kanu aksara bahasa Inggris. Nanya tuh jadi bahasa Indonesia nya men. Nah, lamun maneh rek ngabales pesanannya sarua oge pokona mah maneh tinggal ketik pakai bahasa Indonesia nya. Contohna kurang ajar kau. Terus geser gendi tanda nu ieu nu jiga sair bolong tah arahkeun ka dieu. Trek tuh jadi bahasa Inggris. Tinggal kirim. Trek tuh. Simpel Nu kadua ya fitur anu ngaranna Kamus Oxford. Kamus Oxford teh adalah kamus terbaik dan terakurat di dunia men. Nah, ayeuna contohna urang cua ngabasa Inggriskeun kata misalkeun kata lari tah klik. Nah, aya menu Oxford klik tuh nya aya verbna. Jadi bahasa Inggrisna lari teh nyaeta run tuh aya contoh verbna kalimat contoh kalimatna aya. Terus kahandap deui nya men aya noun tah. Aya contoh kalimat nounna aya di pokona men lengkap di handapna di aya deratif tah. Nah, pokona mah lengkap Ned. Nah, pokoknya lengkap Ned Udiktionary mah. Ngerti teh sia.
Jika nu lieur sia malin tiba heula ngabejaan tentang aplikasi kitu teh meureun ayeuna ge can putus. Tapi nuhun lah atas informasina. Sugan we engke menang deui. Ajak balikan we nya. Ide yang bagus.